Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepeng deui sareng simkuring dina warta dinten ieu. Kaayaan dunia nuju hengker sanggeus konflik di Wetan Tengah antawis Iran, Amerika Serikat, jeung Israel beuki panas. Serangan udara sarta balasan rudal janten warta ulama anu bakal dibahas dina danget ieu. Pamirsa, perang antawis Iran sareng Amerika Serikat anu dibantuan ku Israel deui peupeus. Dina dinten Sabtu 28 Februari 2020 genep, serangan udara badag lumangsung ka kota-kota utama di Iran saperkas Teheran sareng Isfahan. Serangan ieu nargetkeun fasilitas militer sarta instalasi nuklir. Iran teu cicingan maranehna bales tembakeun rudal balistik sarta drone ka pangkalan militer Amerika Serikat di Wetan Tengah. Anu paling ngagudegkeun dunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumkeun yen pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pupus dunya dina dinten Minggu 1 Maret 2020 genep. Warta pupusna Ali Khamenei ieu oge geus dikonfirmasi ku media pamarentah Iran. Hal ieu tangtuna bakal ngarobah kaayaan publik dunya sacara drastis. Mugia bae konflik ieu tiasa enggal rengse supados dunya tiasa tingtrim deui. Sakitu warta nu tiasa kapihatur dina dinten itu. Simkuring Muhammad Aryoji Amadika pamit mundur. Wilujeng enjing urip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.